Kacaritakeun di hiji tempat aya budak balik ngaji ngaliwatan tangkal awi. Atuh dina nalika ayeuna eta budak keur lempang teh dicegat ku pocong. Heuda reuwas dicegat ku pocong teh bari jeung manehna teh ngomong astagfirullahaladzim. Eta naon ya Allah? Pocong gitu. Oh bener aing pocong. Sontak bari ngadeg-deg eta si budak teh inget omongan guruna. Jang dina nalika maneh papanggih jeung jurig jeung pocong naon wae ge bacakeun doa bakal leungit eta jurig. Atuh inget perkataan eta nya dibacakeun doa. Ingetna doa makan hungkul, doa sebelum makan nya dibacakeun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah tolongan Nabi. Sontak eta pocong teh reuwas. Aing disangka leupet edek di dahar. Nya atuh kabur eta pocong teh da sieun di dahar. Si budak eta atoh, bener omongan guru teh, engke mah edek ngapalkeun deui doa-doa teh moal ngedul. Jadi hikmahna dina ieu carita urang teh kudu getol ngapalkeun dina palebah ngaji ulah ngedul gitu.